ketika urang dek wauh jeung Allah atuh kudu bebejana kanu geus wauh jeung Allah. Lamun urang dek wauhna ka syariat atuh neangan ulama syariat. Ketika urang endek wauh jeung Allah atuh bebeja kanu geus wauh ka Allah. Ngan jelema nu geus wauh ka Allah mah hese, hesean nyaritakeun jelema, hesean nuduh jelema, hesean nyangka jelema wauh ka Allah dibandingkeun jeung nyaritakeun nabi. Nabi jelas. Dibandingkan jeung nyaritakeun Gusti Allah leuwih jelas. Tapi nyaritakeun kewalian leuwih hese lantaran eueuh jelema nu ngaku wali. Jeung ketika timbul tanda kewalian nyana sorangan nu nutupanana. Embung. Eta cenah aya pan nama Haji Supendi Ahli Ruhani. Yayasan As-Supendiyah Al-Jahannamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Riwayatkeun ingsun ngariwayatkeun ingsun ad-Dawa dan riwayatkeun saking Ki Jubair. Kang putra nang Ki Mut'im muga nilar bendu safallah anhu saking Jubair. Riwayat gola hale ngucap ya Jubair ngucap ilapan masyaitu ana wa Utsman bin Affan. Lumaku ingsunana tegese ingsun lan Sidina Utsman kang putlana Ki Affan. Kamana lempangna ilan Nabi maring Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna maka ngucap ingsun sadaya ya Rasulullah Kangjeng Rasulullah. Ataita Banil Muttalib min khumsi Khaybar. Ngawehkeun Tuhan ing turunan Muttalib saking 1/5 Khaybar. Tapi watarok tanah lan ninggal Tuhan ingsun sadaya. Panwanahnu teh hale utawi ingsun sadaya. Wahum lan Banil Muttalib teh bimanzilatin wahidah ikut tetep lawan darajat kang suwiji. Gusti masihan keturunan Muttalib di 1/5 Khaybar. Tapi aya abdi sadaya henteu dipasihan. Padahal mah abdi sadaya sareng Banil Muttalib depan bimanzilatin wahidah. Nah. Faqala Rasulullah maka ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Ing pastine utai Banul Muttalib dan Banu Hashim teh iku perkara kang suwiji. Rawahul Bukhari. Ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Bukhari. Sami saur Kangjeng Banil Muttalib Bani Hashim syai'un wahid. Satu derajat ngan aya rahasia. Itu mah nu mantak dibere lantaran lalemah. Anjeun mah nu mantak teu dibere geus kararuat. Geus urusan-urusan nu kitu mah aya klasifikasi teu maksudna leuwih resepan mana itu mah ngan sakadar dibere tina humus. Anjeun mah selalu babarengan jeung kaula. Wah, cek Sidina Utsman atuh mendingan kula tuh kan. Eta lah. Mentak anak ya kan gitu tah, maneh aya tah maneh. Kula macan dibere. Maneh mah geus jeung bapa, geus tenang mah. Hayu sagala rupa jeung bapa. Ngenaen. Wih. Kan ku deuketna ge geus pohara jasa. Kos gitulah. Bupati mere tah Pudah. Tah Habib dah. Tah baju pendi tah. Nah gitu kan. Ayo saurang papan kula tadi hayu geus bareng sa mobil. Itu mah geus kajeun kena kadar itu. Jadi dibere teh kena kadar itu. Tawas gitu. Jadi kan aya nu dibere teh maksudna ngusir sebenarnya. Nah, eta lah. Ayo geus. Pan kula macan dibere kena ayo orang bareng. Oh iya tak harus gitu. Masya Allah. Iya gak? Itu mah dibere cek Sidina Utsman teh kajen gini mah.
kula ayo bareng, masya Allah, eta keistimewaan modal kaskaran. Al-ma'nal ijmali utai kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan auradal musannifu kaken sebagai musannif rahimahullah muga ngarahmatan ing musannif safallah ta'ala halimahaluhur ya Allah dalilan ing dalil lil qailina kadeong kang ucap kabeh bi anna banil muttalib kalawan satuhune banil muttalib tahrumu alaihimuz zakat wa haram ing atase banil muttalib apa zakat li'annahum ikhwatu bani hashim kena satuhune banil muttalib iku pirang-pirang dulure bani hashim fahum syai'un wahidun maka utawi ya banil muttalib bani hashim iku suwiji ku perkara kang suwiji falamma syarakuhum fi sahmin dzawil gurba maka samang-samangsa sesekuton ya banil muttalib hum ing bani hashim ing dalam dungduman kang anduene kapar kang anduene karabat min baitil mal saking baitil mal hurrimatiz zakatu alaihim maka den haram kenapa zakat ing atase banil muttalib lan bani hashim ka bani hashim kaya bani hashim opo zakat ing atase banil muttalib ka bani hashim kaya bani hashim qadis tamarrat mualatuhum lan teman-teman muslim tetap opo silih pika asihe banil muttalib li bani hashim kadue bani hashim fil jahiliyah wal islam ing dalam jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah lan zaman islam atu fastahagu musyarakatahum maka ngahak ya banil muttalib lan bani hashim ing sesekutane bani muttalib lan bani hashim wa in kana garuhum fin nasab lan sanajan ana opo ngabedaane banil muttalib ing dalam turunan sawa niku pada ka abdi syamsin kaya abdi syamsin wa naufalin lan kinaufal illa annahum lam tastamir angin satuhune ya abdi syamsin lan naufal iku ora tetep pemualatuhum silih asih-asihane abdi syamsin lan naufal wa ajaba lan ngajawab sapa alqailuna kang ucap kabeh bi anal banil muttalib bi anna banil muttalib kalawan satuhune banil muttalib la yalhaquna bi bani hashim iku ora nanya rupaannya banil muttalib kalawan bani hashim bi tahrimiz zakati ing dalam dan haramakan ke zakat inna ta'an nabi sallallahu alaihi wasallam satuhune ngawehaken kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lahum kada banil muttalib kana iku ana i'ta ala jihati tafdil lal istihqaq ku tetep ing atase arah-arah ngunggulaken ora nanami ngahaken at-tahlilul ladzi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. فأثبت الله بها قلوب المحبين maka letepaken sapa Allah biha kalawan huruf hadhil kalimah atawa salasa asmasani ing atine para muhibbin kabeh kama qala Allah taala kaya oleh ngadau sapa Allah taala Sabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Fa anzalallahu alaihim sakinatal unsi atawa anas.
maka nurunkeun safa Allah alaihim ingatase alladzina amanu ing katentreman ari wa asbatallahu lana tepakeun safa Allah syajarata tauhid ing tangkal kayu tauhid atawa ing tauhid kang kaya tangkal kayu asluha sabitun fil ardi sabi'ah kang utawi akare ya syajaratut tauhid iku kang tetep ing dalam bumi kang kaping 7 bal fis sara balik tah ing dalam sapatala wa far'uha bis sama lan utawi cabange syajaratut tauhid bis sama iku tetep ing dalam langit ila ma fawqal arsy kamaring barang kang tetep ing dalam sadukuring arsy qala Allah ta'ala ngadawuh sapa Allah ta'ala kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha bis-sama ngalalakon tentang ruh tempat ruh jismani dina badan as-sadru ma'al jawari ieu mah urusanana nu dihareupan syariat muamalahna pagaweanana tugasna al-amalu bil mafruḍat timimiti parukunan riyad takrif fathul mu'in naik fathul wahab iqna tuhfah raudhah al-um isbahara dikutak-katik masalahna sah pasid batal sunah makruh jawas dengan berbagai dalil patarik-tarik timbullah tarjih mu'tamad sahih asah dhaif kaul rajih marjuh jadilah kitabna menjadi i'anatul talibin opat cili jadilah raudhah 24 cili jadilah etalah kutak natik masalah kos dijieunlah organisasi ayalah bahsul masail dikaluar-keluarkeun debat kos kitu urusanana ruh jismani balik bahsul masail diberi amplop alhamdulillahirabbil alamin undang kiaina sapeting 2-3 panggung dengan julukan macan tutul Allah karim Allah karim naik urusan ruhur rawani al-qalbu jadi di jero sodru aya qalbu tugasna ialah ilmu thariqah tadi syariat kuari thariqah geus muamalahna tugas-tugasna nuturkeun ajaran-ajaran thariqah istighaluhu bil asma'il arba'atil ula bila nutkin wala harfin tanpa bicara tanpa harap asma Allah nu 12 terangkuman tina asma Allah nu 88 Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna
falahul asmaul husna fad'uhu biha sok undang geura undang ku urang sebut ku urang asma Allah didieulah mahalus syugli wa huwa ilmul batin ma'rifat adalah natijah asma'ut tauhid dunia langit jeung bumi teu kaluar tina asmaul husna ketika orang ningali nurobah asma Allah al-muharrik ningali orang anu barahan asma Allah ar-rahman nu dedeh ar-rahim ketika makhluk gede hampura asma Allah al-ghafur ketika makhluk keur meujeuhna galak asma Allah al-qahhar maksa ketika hamba Allah beberean pohara asma Allah al-wahhab gitulah la ilaha illallah warrahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir surus datang ke al-musawwir dan selanjutnya dirangkum ku ahlina menjadi 12 asma nu 12 dibagi 3 opat asma Allah nu pertama la ilaha illallah Allah kemudian huwa terus al-haqqu naik al-jabbar naik al-wahhab naik al-fattah naik as-samad naik nu terakhir al-wahid al-ahad Masya Allah ulah nu opat kadua nu opat pertama nu bila nutkin wala harpin geus bisanya bakalan asal urangna sesuai jeung aturana roh urang teh wow jeung Allah tidak terkecuali seluruh roh wow jeung Allah di awak urang aya nur ilahi di awak urang aya nur Muhammad asup ka awak urang anu materialis materi sebab dijieun tina anasilul arba ardu ma'un naru hawa diasupkeun roh nu suci ka awak urang nu pinuh ku nafsu sebab materi meujeuhna mun jelema resep ka mobil meujeuhna mun resep ka si sarwiti sebab sapagodos jeung nafsuna tah neuleuh naon bae hayang aya baso diteri aya si omai dileg-leg somai berbagai makanan sebab etalah awak urang balik ke awak ketika urang neuleuh kendaraan resep baliklah ke awak pakaian baliklah ke awak selama awak urang digugus seperti eta roh nu suci teu timbul jadi lain kudu urang teh ngagali lain tinggal disingkapkeun beja geus aya rohna di awak urang kesuciana geus aya henteu kudu digali singkapkeun sok geura mimiti buka bajuna ka tembong rembai buluna
Jabri goreng. Masya Allah. Siapa dasar anak buah sinden? Seperti etalah. Tinggal disingkap-singkapkan kurang. Ayah di awak kurang. Nur ilahi. Masya Allah kari. Nur Muhammad. Geus aya di awak kurang. Tinggal singkapkeun. Ngan ieu nyingkapkeun anak. Lain cara nyingkapkeun si eta. Si eta mah ditoel nyingkap sorangan. Atuh. Otomatis injection. Ya kari. Nah iyalah jang nyingkapkeunana supaya timbul ruh nu asli. Ketika orang maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci pangeran abdi anu maha agung, asup henteu kana roh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, karasan teh siku roh. Subhanallah, 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 karasan teh kesucian Gusti Allah. Ketika can karasa berarti masih kede kalimpudan ku nafsu. Maka tina dedelean nu urang resep kana dedelean, tina dedengean nu urang resep kana dedengean, tina aambean nu resep kana tina aambean, tina kalazatan kangeunahan nu urang resep hasil tina lisan diantepkeun, cilaka urang di akhirat timbullah ilmu toriko. Di zaman Kangjeng Nabi can aya gelar toriko. Sebab babari sumping ka Kangjeng syahadatan blak sorga kadeuleu. Nyingkap. Nah, di zaman sahabat can aya toriko. Mulai toriko di zaman tabi'in. Karak di mulayan. Kablah di asbat tabi'in. Terus mulayan dengan berbagai cara-cara. Jang supaya mun urang neuleu nu kadeuleu teh lain dedeulean zahir. Mun urang ngadenge nu kadenge lain dedengean zahir. Urang ngambe nu kaambe lain aambean zahir. Urang kalazatan, kanikmatan lain kalazatan jeung kanikmatan zahir. Nah, mulailah diopenan ieu teh nyilakakeun ngaranna nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sanyana nafsu la ammaratun bisu. Terjadilah kuari sesuai jeung ucapan Kangjeng hasil tina Al-Qur'anul Karim. Aya nafsul mutmainnah, aya nafsul mardiyah, aya nafsul radiyah, nafsul lawam, nafsul ammaratu bisu'i. Tina nafsu-nafsu etalah diatur ku ahlina. Maka cara ngaturna sesuai jeung ahlina, yakni ahli thariqah. Kumaha Qadiriyah ngatur, kumaha Naqsabandiyah ngatur, kumaha Utsmaniyah ngatur, Ghazaliyah, Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Tijaniyah, Khalwatiyah, dan torikoh nu lainna sarua intina adalah endek ngamakripatkeun hamba supaya wauh jeung Allah, sebab roh urang geus wauh jeung Allah. Kuari teu wauh ka Allah kahalangan ku nafsu. Diatur teu bisa sakaligus, ai lain anu dimurad mah ku Gusti, ai nu dimurad mah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Janu Gusti Allah hiji, jalan jutaan jalan ku Allah dibere. Nganasehatan pamajikanna ka salakina, be mun urang boga pamajikan kos kitu nikmat amat. Ka ulah riweuh-riweuh lah, ja Allah mah hiji. Ya Allah mere ka urang geus teu kawadahan geus teu kudu usaha ka lah.
urang saaya we irup urang ibadah ka Gusti Allah ka janu aya ge can puguh kadahat geus we urang ari ibadah ka Gusti abadi akhirat kula babarengan jeung kakak ka surga asana tarariis hate ngeunaheun teh panu di imah urang mah lain kitu ngaringkuk we ngaringkuk weh nyek lakayang. Ya Allah galedeg sing jeleger ya Allah. Ya Karim ya Allah Masya Allah ai kurang dek diinggesankeun geus aya anak jeung bogoh di nu jelas nama Pak ain teu pan ieu kieu lalakonna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kos kitulah geus atuh ayeuna mah ulah bingung-bingung meureun di dinya makomna ya di dinya lah jelema lamun deuk dibere makom syariat atau makom syariat bae teu berani ngalengkah ka makom thariqah gangguan-gangguanana pasti loba emang ku Allah deuk diciptakeun di makom syariat meureun ketika jelema deuk dijieunkeun ku Gusti Allah makom thariqah atuh ngadukung sagala rupana ketika dihalangan ku pamajikan sapira pamajikan indit sia ka ditu berangkatnya aidek dijadikeun di makom thariqah mah selalu berani bae mungkin sauyunan jeung pamajikan atau pamajikan nu ngahalangan ditinggalkeun terjadilah nyana memang deuk diciptakeun ku Gusti Allah makom thariqah ketika deuk disampaikeun ka makom hakikat teu heseun atuh Gusti Allah mah ja Allah nu ngatur sagala-galana ge siga urang nu lempang padahal urang dilempangkeun ku Allah siga urang nu diuk padahal urang didieukeun ku Allah siga urang nu ngomong padahal urang keur bere ngomong ku Gusti Allah siga urang nu salat padahal mah urang keur disolatkeun ku Gusti Allah siga urang anu dagang padahal mah Allah nu keur ngagerakeun dagang urang siga Allah anu bergelut di politik padahal mah Gusti Allah lah anu keur ngagurak-gerakeun anak ngan ngomong kos kitu teh ya kudu make rasa lamun teu make rasa urang di makom syariat tapi ngomong kos kitu cilaka teu bisa syariat bae moal didengekeun ku jelema oh jah hakikat mah tuh kabeh genang Allah ngomong naon dia goblok sia di hareupeun aya ngomong kos pasti kos kitu tapi lamun geus ka makoman atuh moal kos jelema usaha geus aya di makom usaha aju nganasehatan ka jelema-jelema lain kitu usaha mah atuh nurut sebab nyana ge berusaha usahana berhasil coba-coba kumaha malah minta nasihat coba-coba kumaha ieu kula ieu dagang ija naon gara rugi bae nu aya kieu ye atuh carana kieu didengekeun tapi coba Haji Pendi misalnya aya batur ngomong kula ieu kumaha rugi bae dagang kieu ye cak Haji Pendi ngomong naon suro itu sia bae heulanan sarekan suro bae ka bawah tah kok batur bae ngasehatan atuh dia bae heulanan jaya kadeuleu lain nambahan pan beak tah geus atuh lalu ngomong naon atuh tah gelut bae pan di makomna makomnya na makom diri ja bae usaha politik sarua bae komo ieu makomna makom thariqah jelema di makom eta ngomongna makom eta pasti kaharti jelema di makom hakikat nyaditakeun hakikat pasti kaharti sebab geus kaawakan usaha lamun geus kaawakan deuk naon atuh ka batur mere jalan ge ngeunaheun kieu geus kaawakan si eta atuh teu kaawakan ngalengkah unggal ngalengkahan rugi bela ainu tadi mah pandongeng teh deuk ditangkep tapi dibere order ai sieu mah lain mimitina dibere order kadituna ditangkep dibalik Allah na hiji jalanna beda-beda nah iyalah ketika urang deuk wauh jeung Allah atuh kudu bebejana kanu geus wauh jeung Allah lamun urang deuk wauhna ka syariat atuh neangan ulama syariat ketika urang deuk wauh jeung Allah atuh bebeja kanu geus wauh ka Allah ngan jelema nu geus wauh ka Allah mah hesean nyaritakeun jelema hesean nuduh jelema hesean nyangka jelema wauh ka Allah dibandingkeun jeung nyaritakeun nabi jelas dibandingkeun jeung nyaritakeun Gusti Allah leuwih jelas tapi nyaritakeun kewalian leuwih hese lantaran eueuh jelema nu ngaku wali
jeung ketika timbul tanda kewaliannya na sorangan nu nutupanana embung eta cenah aya pan nama Haji Supendi ahli ruhani Yayasan As-Supendiyah Al-Jahannamiyah. Kira-kira itu ahli ruhani ambo budak. Masya Allah berani-berani ente jelema di kartu nama make ahli ruhani segala rupa torek rohani eta. Nah urang endek hayang nyaho ilmu hakikat atuh ka ahlina nyana nu geus ngarasakeun nyana anu geus datang ditoriko atuh sarua bae. Urang mah nyaritakeun nu hirup teh nyaritakeun nu hirup cek Imam Syafi'i hayatul ardi bidiam wa hayatul qalbi bil hikam. Imam Syafi'i nyarita hayatul ardi hirupna tanah bidiam ku hujan wa hayatul qalbi bil hikam hirupna hate ku hikmah-hikmah. Lamun jelema geus paham hikmah hirup hatena. Di antarana kumaha mama ka Imam Syafi'i murid hirup urang lamun mengamati hirup tanah ku hujan ningali urang tangkal korma harirup jukut harirup berbagai tatangkalan hirup. Tetapi ketika orang nyarita tentang hayatul qalbi bil hikam batu ge hirup. Loba waliullah nu ngobrol jeung batu mantak Habib Rozak batuna masyaallah. Ya beda dikit lah dengan dukun lah. Beda tipis. Batu ngobrol. Tangkal kayu ngobrol jeung wali. Sebab bengobrolna bila nutkin wala harfi. Atupan eta batu salam ka Kangjeng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah karit. Tunggul korma nu biasa pakai calik ku Kangjeng ketika diganti ku mimbar cerik teh kadenge ku para sahabat ngahinging eta kan jumud lantaran aya hikmah hayatul qalbi bil hikam. Maka waliullah jelema berpolitik dinu loba jelema resepeun jasa jelema berekonomi di kerumunan orang banyak bisa ngembangkeun ekonomi jelema bersyariat hayang loba jelema mun yayasan hayang loba murid mun pondok pesantren hayang loba murid tapi ketika jelema wauh jeung Allah menyendiri lebih senang jeung leuwih rame sebab bisa ngobrol jeung Allah langsung. Ketika bisa ngobrol jeung Allah langsung Allah mewakili engke ka makhluk-makhlukna malaikat datang bisa diajak ngobrol jin-jin Islam bisa diajak ngobrol batu-batu bisa diajak ngobrol. Mantak wali mah kadang-kadang kos jelema langleng batu di kieu-kieu oh ya serinya ditempokeun ku pamajikan salaki jadi kieu salaki jadi OTM kieu ulah kaget lamun waliullah ganti-ganti tasbih secara syariat nanaonan si gunta ganti kasih henteu istiqomah amat aya suara-suara hikmah batin anu hayang dipake pakai kula rasa deudeuh jeung nyaah terhadap suara-suara tersebut secara zahir nanaonan gunta ganti cenah kudu istiqomah. Loba wali-wali nu istiqomah tetapi aya wali-wali gunta ganti sebab suarana kadenge deku bahatu bawa kula lamun Kangjeng Nabi Daud alaihissalam ketika perang budak keneh pannyana tapi ngelehkeun Raja Jalut kumaha eta ketika rek berangkat batu ngomong ya Daud bawalah aku ya Daud ihmilni ya Daud batu ngaromong minta dibawa ku Kangjeng Nabi Daud begitu dikajepretankeun ngomong kan batu tenden kula ka dieu geus teu kudu kenceng-kenceng geus balangkeun geus kula mah asal tanda bae dibalangkeun set padahal mah ngan setik dong set hiber sorangan set jeger ka hulu Jalut deuk kumaha coba batu udah ngomong sorangan mantak aya bae kurang tarekah
urang bogoh ka awewe ngaran Sarwiti urang Cikupa ditanya ngabalir bae. Kadua kali ditanya ku urang Nyiduhan, katilu kali nyarekan ulah sambatkan aya. Ya Allah ya Rabb. Kama la yantal hadid li Daud alaihi salam wa kama la yantal hajar li Daud alaihi salam. Lain kolba Sarwiti. Yes. Mantap, mal diteruskan direkam Gus ya. Ye, bacaan ku urang dak teuneun dihareup madep opat jihad ku urang. Sajihadna baca 63 sesuai jeung umur Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Balageun ka arah imahna opat. Opat jihad, opat batu, balageun. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh moal dibacakeun ku aing sia. Ngendahan melet jelema bae. Ongko deuk maripat. Endahan meletan jelema teu beres ieu mah. Nah, balakeun. Dieu ka arah imana asal batu raga deg nyana keur hees. Langsung pepen. Di mana di kau? Karak hiji eta, karak hiji. Nu kadua. Balangkeun diuknya nah. Pendi. Mulai kaopat katilu set tetek langsung muka bajunya sadang dan peuting eta peuting bersolek kaopat kali set keluarnya langsung aya di imah pepen kapendi kadege gua Haji Medi teh weh imah Sarwiti pen buka siapa kamu saya kuntilanak pen. Masya Allah. Nah, iyalah urang cerita hikmah. Hayatul ardi bidiam wa hayatul qalbi bil hikam. Masya Allah karim. Laila lagaan Imam Syafi'i. Lantaran jana geus ngarasakeun naon bae hirup cik Imam Syafi'i. Benda-benda mati nucak syariat. Ternyata melalui hikmah hirup. Mun Kangjeng nyaritakeun eta batu salam karasa kunyana. Sadaqta ya Rasulullah. Sadaqta ya Habiballah. Sadaqta ya Sufatallah. Ketika tangkal kayu salah nanya ingat ka Kangjeng sadaqta ya Rasulullah. Sadaq. Bahasa lagi geus beda jeung urang. Lantaran nyana keur berbicara jeung eta. Urang mah mun ngadengkeun nyana, nganaonan sadaqta. Urang ngadengkeun nyana tah anu keur kitu sadaqta ya Rasulullah. Teu kahartikeun ku urang. Cek urang naon maca naon sadaqta. Pelbadinya sadaqta. Turutan ku urang. Sadaqta ya Rasulullah. Cek nyana naon sia? Ieu nurutan bae. Ulah saturut-turut sia. Sadaqta. Beda jana mah di alam itu bahasanya sadaqta ya Rasulullah. Karasa mun Kangjeng nyaritakeun salamna batu sadaqta ya Rasul. Kula ge ngarasakeun sareng kitu. Batu, kayu, sadaqta ya Rasulullah. Bener, maha bener Tuhan. Lantaran kurang ngarasakeun. Nah, lamun Ibnu Athaillah selama 32 tahun teu pernah teu amprok jeung Kangjeng Nabi. Unggal poe amprok jeung Kangjeng Nabi mun Tuan Syekh Abdul Qadir geus teu kahitung. Di mana hayang amprok, di mana hayang amprok. Eta kan bil hikam ngaranna. Hayatul qalbi bil hikam. Nah bisa ngalalakon ka luhur langit urang ya Allah ya Rabb. Bisa ngalalakon ka sapatala. Lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah lewat sumur Zamzam sat timbullah ti batu Quran. Lamun Syekh Abdul Muhyi ti Pamijahan napak sancang set timbullah di Pamijahan. Dan lain-lain sebagainya. Wali-wali Allah lain eta bae. Mentak aya bae isyarahna di guha, ilah jalan ka ampel, ilah jalan eta sakadar isyarat teu kudu kikituana. Nah, iyalah manusia-manusia anu geus bisa ngatur ruh. Hiji ulah ria
ulah hayang katangen ulah hayang ka alam ku makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyawad urang piceun eta hiji be ibadah ka Allah nu rek ngaganjar Allah nu teu rek ngaganjar Allah nu ngarobahkeun nu nyicingkeun Allah ka Allah hese cenah Kiai uzlah singkiran jelema uzlah ka mana uzlahna ka gunung suka teu cenah urang ka gunung dilegleg maung sia ih aya orai di gunung make aturan ti guruna supaya anti maung anti orai atuh aya antina ketika maung kadinya set oh ieu mah sapagodos jeung aing sarua jeung aing ja aing teu eureun-eureun zikir ka Gusti Allah kapagi jeung jelema ahli zikir oh cak maung teh kula milu di tukang ngamakmuk maung milu di tukang jol orai set kapagi jeung Haji Pendi ini mamangsaku ya nyana beus la ilaha illallah gombal la ilaha illallah gombal yang tarik yang kenceng lu bacanya tetap gua caplok aja atuh ya nyebut Mansur S kan dileg-leg wae sia bohongan cenah Mansur S kan nama Salome tamah tuh kadinya aduh masyaallah kan aya aturan-aturanana urang dek norikoh kudu ka ahlina meujeunna teu ka gunung meujeunna teu ka leuweung apakah urang di imah bae kumaha cak guru nu mantak murid di hareupeun guru kal mayit seperti mayit di hareupeun anu mandian tah kumaha cak guru bae deuk di ka Allahkeun ku guru teh lantaran urang can bisa sorangan ka Allah ku cara gurulah ngutar atur teu meunang kaluar ti aturan guru boh babacaanana boh ngahadamna dan lain sebagainya la syaikha ilah guru kecuali nyana hiji bae sumuhun daun sami'na wa ata'na lamun urang haju kaluar ti nyana ngajegang atuh boro-boro bertoriko ngajegang urang bae ngajegang jorek ai awewe olong ngajegang deres ya itu siapa mantep bae udah makan ngajegang teu beres siapa mantep bayaran ibadah ka Allah teh horeganan aya nu khusus maka dengan doktrin guru Syekhul Mursyid nyana nyahoeun kana karakter murid andai katanya di masjid muridna di maghrib bakal kajahoan kasalahan-kasalahanana gitulah guru mursyid teu sambarangan nyana narima murid anu khusus lantaran dideuleu lemah-lemahna bakal jadi apa henteu mun dipelakan sebab kolbu bagaikan taneuh ieu teh aya batuan ieu teh aya pasiran ieu teh gambrung dan lain sebagainya maka hanya guru mursyid lah anu nyaho ulah sieun tapi lantaran ku urang deuk berangkat nage geus diasupkeun kana kitu daerah wilayah cinta bae wa annan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna jadi wali lah cek urang mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina beres geus sakitu urang na mah es bae tapi urang jadi wali eta bae nu penting pasrah geus bae kos kitu nah ketika haul mere urang 1000 yang jadi wali ya geus beres engke gak dicoret jadi tuna ya Allah ya Rabb nah iyalah ketika berangkat dengan tata cara menang guru sesuai jeung aturanana mujahadah muhasabah riyadhah dikersakeun ku Gusti Allah teh setahun 2 tahun dibere rasa tek Allah nangan hiji nyahoeun berangkatna urang jaku Allah ieu ngan urang masih di makom ikhtiar urang kan di pasahan ikhtiar sebab urang syariat engke mah leungit ikhtiar leungit teh lain leungit ikhtiar perasaan ikhtiarna dibalik sebab tauhidna ge bakal balik urang kuari tauhidna Allah aya dalilna aya dada melanana engke mah geus datang ka ditu ti balik sorangan aya dada melanana ya ne maluk dalilna aya Allah
dibalik sorangan urang nggak balik sorangan kuari wah tuh mikung sia hakekok tamajalain balikeun perasaan sebab naon kuari kan perasaan cek Tuhan Syabdul Qadir urang nu endeu ka Allah ketika urang geus usul mah horenganan lain urang ku Allah ieu urang ge ditarik kuari mah perasaan urang sebab urang kakarak berangkat ke syariat nang urang perasaan urang nu endeu ka Allah teh bahasana ge endek usul ilallah bahasana ketika urang geus usul ye ja horeng salah horenganan ku Allah ieu ja urang ge boga nikmat mimiti nikmat ijad ti eueuh ka aya kuari nikmat imdad geus aya diurus ku Allah horeng nang Allah kabeh mantak ahli Allah mah nyaritakeun bahwa horenganan leuweh nanaon nu aya ngan Allah sebab ilmu Allah ngaliputan ka sagala-gala kudrat Allah ngaliputan ka sagala-gala segala-galana eueuh nu kaluar tina ilmu jeung kudrat iradat Allah atuh endek nanaonan urang nyebutkeun eta makhluk ja asli nama eta teh kudrat iradat Allah jeung ilmu Allah nah tinggal tek be oh eta teh Allah ma fi jubati ilallah urang kos kitu hakekok nah ieu mah keur catak eta mah lain omongkeun rasa engke ge boga kitu rasa urang lamun nyaritakeun wahdatul wujud teu meunang wahdatul wujud lantaran naon lantaran urang mah maha hadis Allah maha qadim deuk ira ngahijina maha hadis jeung maha qadim kuari urang ngahiji jeung nu maha qadim wahdatul wujud atuh salah ketika urang geus datang mah usul pasti boga perasaan wahdatul wujud jauhna naon nu aya Allah fana teh ngaranna neuleuh batur jauh aya jeung Allah sebab ilmu Allah ngaliputan kana muhit kasyaf inkishaf atuh kabeh ge eueuh nu kaluar tina ilmu Allah nah ketika eueuh nu kaluar tina ilmu Allah atuh kabeh ge tak katempelan ku ilmu kasorot ku ilmu teu kadeuleu nu kadeuleu ilmu Allah atuh Allah teh wahdatul wujud ngaranna eta lain caritakeun tapi rasa kuari urang berangkat bae engke ge bakal boga rasa mimiti kehadiran Allah diistihdorkeun heula usaha kehadiran Allah maha segala-galana tina bahasa la ilaha illallah la ilaha eueuh horeng Allah eueuh nu kadeuleu eueuh nu kadele nu kadenge eueuh ja Allah teh padahal hakikatna mah kana illallah ja aya horenganan sebab karasa urang mah kuari teh ya syahadat urang ngabohong keneh ngabohong abdi nyaksian pernah sia nyaksian bahwa pangeran teh kadeuleu henteu pernah kadege henteu bohong ngan emang urang mah syariat datang ka dinya bae mantak la mabuda yakin fil wujud illallah ketika para wali Allah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian karasa tuh pangeran iwalti Allah karasa Allah nu maha ngatur maha karasa sebab aya di kolbu Allah dipuateun di dunia moal kapuateun tapi asup ka jero kolbu mukmin di kolbu mukmin aya Allah nu mantap cek Tuhan Syabdul Qadir kolbu mukmin adalah baitullah rumah Allah ketika geus aya Allahan di kolbu teh kudu ka Mekah tawaflah di kolbu sok gerage ieu awak urang masjid nyaritakeun Masjidil Haram berarti awak urang nyaritakeun Baitullah berarti kolbu urang tawafan gerage tawafan nah aju bae urang meureum bae aing deuk tawaf heula ya bebeja ka pamajikanna mana kain ihram aing deuk tawaf salaki bareng ngaji di Cilongok jadi kos kieu ieu mah kudu dibaka grogol ya gitu aya cara-cara tersendiri tafakur ngaranna deui mantak diputerkeun tafakur teh ya fi medanil fikri la tu yanfaul golba eueuh nu mangfaat kana hate syai'un mislu uzlatin sesuatu model uzlah yadkhulu fi medanil fikri pikir nu lir teu beda jeung sirkuit kumaha disetar balik deui ka setar balik deui ka setar tafakur seperti eta urang tafakuran gila ge kolbu urang maksudna tawaf tafakur teh sebagai di dieu aya Gusti Allah geus eueuh nanaonan mulai urang makin merenung makin indah ayat tertentu nu direnungkeunana geus sia mah merenung tafakur endahan kieu be teh kae aing tafakur heula tadi ngirim karung 12.000 aju nu dibayar ngan tah lain tafakur gak hayal goblok tempat lain tapakur besi kadija tapakur akhirnya nu tapakur lain gitu tempat tadi aing boga kawau urang Cikupa SMS saya gelis jasa kayak waing tapakuran salah ngomong sia tolol nu tapakur si kadinya tak batak ayah khusus jalan-jalan tapakur minimal 3 heula engke kadituna jadi genep
tapakur napakuran nikmat heula Gusti abdi teh dibere nikmat ku Gusti teu eueuh ka aya ieu nikmat lain lalagaan sanggeusna aya ku Gusti dibere nikmat pohara dedeleuan dedengian amban sagala rupa dahar nginum ngeunaheun Gusti tuluy dibere sehat be andai kata dibayar ku onya ucapan-ucapan bulu-bulu sabuuk hulu jeung saawak-awak ngucapkeun syukuran ka Gusti atuh encan kabayar eta nikmat Gusti sebab Gusti nyaritakeun wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha Gusti abi kumaha mayarna jeung syukuranna ka Gusti tafakurna fakuran nikmat kuari napakuran parentah Allah anu jeligna ke kaditu bakal jadi ganjaran Gusti teh marentah ibadah Gusti setiap parentah teh aya ganjaran anu ganjaran Gusti teh bakal dibere sorga Gusti lamun sesuai jeung aturan Gusti abdi teh salat parentah Gusti hayang ganjaran abdi teh puasa parentah Gusti hayang ganjaran abdi teh zakat parentah Gusti hayang ganjaran sanajan ieu teh ikhlas anu kelas pangrendah-rendahna tapi karek datang ka dinya abdi teh lantaran kabongbroy ku parentah Gusti sebab di parentah aya ganjaran tapakuran ku urang kuari larangan-laranganna un bakal jadi siksaan Gusti larangan Gusti neuleuh awewe teh larangan be mun ku abdi diteruskeun bae meureunanan abdi cukup kana rakaku neuleuh si jahe bae ge ya Allah ya Rabbi tina dadahareun abdi teh kamari dibere ku bupati BHS aja dipake ceramah cek Haji Pudoli teh ya pede jasa Gusti cukup jang kana raka pamere bupati aduh cak Haji Pendi teh alhamdulillah kapanggih jeung Rano kamari ieu dibere ku Rano nu mantak haju gering nya eta akibat gadahar duit eta dikutuk ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi bu dipajengkeun di itu alhamdulillah Rano telah singgah ke rumah saya jadi satu kebanggaan horenganan jadi hijab ka Allah ku urang mah ditanang teneng bu dibejakeun ka batur tuh saya berdampingan dengan Rano Karo hebat kan horenganan hijab ka Gusti Allah ya satu kebanggaan naonan urang bangga ngahiji jeung jelema nu lain ahli Allah ka hijab tobat sia pen ya Allah dek Allah mah lain kitu dek Allah mah sok gerage ya Allah ya Rabb larangan-larangan abdi tina deuleu tina denge tina ambe tina kalazatan rasa tina lengkah-lengkah abdi jeung tina cecekelan abdi Gusti tina dahareun inumeun jeung pakaian Gusti andai kata abdi kena larangan meureun abdi kena siksaan tapakuran gerage abeh urang teh ti jihad nikmat bersyukur ti jihad parentah murni ti jihad larangan urang jadi bersih sehingga kalbu urang pinuh ku Allah Masya Allah ketika urang geus kos kitu jadilah urang teh termasuk jelema nu cinta ka Allah cek Gusti Allah sesuai jeung Nabi aing nyaritakeun la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya anta habibi cek Gusti Allah anjeun kekasih kaula cek Gusti Allah Jibril ka dieu aya naon Gusti bejakeun ka seluruh malaikat bahwa aing teh geus mencintai fulan bin fulan nu aya di kampung anu bejakeun dibejakeun laku malaikat Jibril wahai segenap malaikat nu aya di malakut Gusti Allah geus bere beja ka kaula bahwa Gusti Allah mencintai hambana nu ngaran Ki Anu putra Ki Anu ayana di kampung anu nempo kabeh seluruh malaikat breng ka dunya oh si eta otomatis ketika malaikat langsung memandang manusia-manusia dengan spontan mencintai tanpa bisa dibendung seperti etalah hamba Allah nu dicintai ku Gusti Allah karena nanaon di jero hatena hanya Allah tapi teh suung-suung ke bakalna jelema nu hasud jelema anu suuzon dan lain sebagainya eta mah manusiawi nyalana dihasudan kitu bae disuuzonan kitu bae diomongkeun kitu bae sebab hatena dedeleuanana ge geus lain cara dedeleuan urang dedengianna geus lain cara dedengian urang nah la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu geus lah nyana jadilah pencinta Allah maka fa asbatallahu biha qulubal muhibbin Allah netepkeun dengan kalimatun thayyibah la ilaha illallah naik wari Allah 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 naik dan selanjutnya qulubal muhibbin
Ini satu kuari mah. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Geus kulantaran kos kitu fa anzalallahu alaihim sakinatal anas. Tentrem sebab bareng jeung Allah. Ulah-ulah jeung Allah urang jeung bupati asa negara nu urang bareng jeung gubernur sa mobil rejeug kacana ge dibuka unggal aya jelema unggal aya jelema heuh hayang kanyahoan haji Pendi jeung gubernur haji Pendi hayang jeung gubernur ada satu kebanggaan siapa dulu dong ketika jeung presiden Masya Allah dipoto dan lain sebagainya biar tahu nih bahwa saya bersanding dengan presiden ada satu kebanggaan ya cerita dunia padahal hijab teh bangga lalu hijab lain ngarendeng masalah sarua manusia bangga nah iya nu jadi hijab teh mun urang geus bisa ngarendeng jeung presiden jeung gubernur jeung bupati rasa kumaha masalah tapi ketika siapa dulu geus ngagejret ujianana. Nah, kuari bagus lain jeung makhluk ni jeung Allah, Masya Allah Karim. Eta nyaritakeun kitu lantaran di kolbuna ya Allah perasaannya na jeung Allah. Geus kuari mah kulantaran jeung Allah, leumpang asaku Allah, dege asaku Allah, deuleu asaku ja aya Allah. Hatta ahbabtuhu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu. Kuntu lisanahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. Geus leumpang nu kumaneh leumpang nang aing